Wilujeng enjing pamirsa, tepangkeun sim kuring fatir bade ngawartosan warta panganyarna pikeun wisata. Bandung tekantun masihan kejutan ku kaendahan alamna. Sasaji tempat nu ayeuna beuki populer nyaeta Curug Templek. Kanggo langkung jentre, urang simkan langsung ka wartawan nu parantos aya di lokasi. Mangga ka Putri Rizkia. Hatung nuhun Kang Fatir, dinten ayeuna abi Putri Rizkia Salsabila nuju aya di Curug Templek. Wawangkonna aya di Bandung Timur, tepatna aya di Kecamatan Cimenyan. Dinten ayeuna seueur pisan pengunjungna. Cenah mah curug ieu teh aya sajarahna, deh leuwih terang urang taroskeun anu leuwih uningan kanu Curug Templek. There's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng ngasapat ngabolang sareng kelompok opat. Saha di dieu anu penasaran sareng Curug Templek? Hayu tuturkeun kaseruan arurang poe ieu. Assalamualaikum teteh, abdi ti SMK 7 Bandung. Bade tumaros dupi aya sejarah ngeunaan tempat ieu upami aya tiasa dicaritakeun sakedik. Waalaikumsalam. Mangga janten ieu teh sejarahna kapungkurna Panggalian Batu. Tapi ieu teh tos liren kumargi ijina tos saep. Kitu sejarah nama. Naon wae aktivitas anu dilakukan ku wisatawan anu datang? Rata-rata anu dongkap ka dieu mung popotoan, terus naonnya nyoocai lah mun pami murang kalih mah seueur anu diangge kangge arisan, foto prewedding di dieu mah kitu ngungkul sih. Kakuping oge cenah curug ieu teh aya hubunganana sareng pawangunan gedung sate leres atarapi henteu teh? Mohon leres kapungkurna basa pembangunan gedung sate nyandak batuna ti dieu. Kumaha suasana curug ieu dina sawaktu liburan? Alhamdulillah pami dinten libur mah seueur wae anu amang ka dieu. Komo basa Covid mah di dieu langkung seueur nya ge tos dilarang sakumaha kitu ku pamarentah, tapi urangna nuturkeun aturan saweuna sapertos cuci tangan atau kumaha nya tetap diterapkeun. Nya alhamdulillah sih pami libur di dieu seueur wae nu amang. Alhamdulillah teh. Hatur nuhun ya teh. Ya, kami. Ya. Assalamualaikum. Poe ayeuna abdi bade tumaros di salah satu pengunjung dina curug ieu. Dengan Bapak siapa Pak? Sareng Bapak Hedi. Saya bade tumaros. Nah, Bapak terang aya curug di daerah ieu. Oh, atas terang. Ieu tempat wisata ya, Bapak atas terang. Tos lami malah. Kunaon Bapak milih tempat ieu pikeun dijadikan tempat wisata? Tempat ieu caket sarang bumi gitu, sarang rorompok. Yang terakhir, Bapak sabaraha punten tempat ieu ti hiji nepi 10? 7,5 lah. Kanggo abdi mah 7,5. Hatur nuhun Bapak. Iya. Baik Ibu, saya dari SMK 7 izin mewawancarai. Sebelumnya nama Ibu siapa? Saya Ibu Jeffrey. Baik. Pertanyaan yang pertama, nah terang aya curug di daerah ieu. Abi ngadaha, abi nguping di sosmed dari Google, ya dengar-dengar dari, terus kemarin dengar dari teman juga gitu.
Kunaon di tempat ieu kan dijadikan tempat wisata. Penasaran? Sabaraha punten tempat ieu di puji 60. Maaf ya, saya kasih nilai 7 ya, karena mungkin kalau dari view-nya lumayan bagus lah, cuma perlu dikembangkan sedikit lah gitu tempatnya supaya lebih luas gitu. Hatur nuhun Ibu. Ya, sami-sami.